Wilujeng enjing barudak sampurasun. Hidup we ieu orang diajar bahasa Sunda. Sok buka buku paketna halaman 16. Dina bagian C nyaeta aya pikaweruh kecap rundayan awalan pa. Nah, eta contohna. Contohna kieu gawe pagawe. Gawe di mana lanceuk teh? Lanceuk kuring gawe di kantor desa. Pisan papisah. Geura pisah kelompok lalaki jeung awewe. Mamanjeng kosim papisah di pengkolan. Tah, dina handap eta pek ayeuna mah ku barudak kawas contoh di luhur salin dina buku. Terus eusian tah anu 5 soal teh misalkeun aku bapa dicontohan. Beulit pabeulit. Ucing dibeulit ku tali. Tah, nu kaduana tali teh mani pabeulit kieu. Tah, sok enak anu 2 nepi 5 na sok kerjakeun ku barudak dina bukuna. Nah, terus anu bagian D ya mikawaruh kalimat nganten. Contohna namung abdi teu sakola teteh mah sakola. Abdi teu sakola namung teteh mah sakola. Tah, pek ayeuna ku hidup pigawean kawas contoh di luhur salin dina buku barudak. Tah, di dinya teh di halaman 17 teh sarua aya 5 soal jeung dina halaman 18 sok ayeuna mah ku barudak eusian ku bapa diberi contoh soalna kieu. Tapi abdi sakola di SD, teteh sakola di SMP. Nah, kalimatna teh kieu abdi sakola di SD tapi teteh sakola di SMP. Tah, kitu. Sok ayeuna mah ku barudak gawean eta soal. Amun tos beres kirim ka WA bapanya. Atur nuhun.